Ini parah nih. Nirwa ya usaha kudu kana naon atunya usaha wae kana rese kana naon-naon ieu teh gagal wae nyoba usaha kana kulit wah aduh harga kulit aya melambung di mahal komo kulit maung mah di bahara rese ngalana babari kulit mau urang mah hese babari babari kumaha babari ini apa ilmu boga ngalamu kulit maung mah sieun dihakan we ih moal geus apa ilmu mah ngala kulit maung mah gampang yeuh dengekeun carana bisa yang apa ngala kulit maung coba kumaha carana wa yeuh anu pengalaman uwa ku kangkung apa teh mau tepana itu kangkung teh dipasak pokoknya dipasak lah yang geus beres dipasak bawa ke tempat anu sok aya di batu mau kalau weung nya kalau weung panaina di leuweung mau simpen dina deket di batunana eta si kangkung menang asakan teh pan kita ngaliwat berenang di dahar pan berenang aing ngadar kangkung mah urang geus sok tunu tunu sok langsung hayang mau ge bakal sare bakal tunu tah ngada begitu di dahar bakal langsung sare eta mau sare nya mau teh dibere kangkung sare mau kapan sare heeh pan butuh kulit nalin mahal kulit mahal ai jeung ilmu bakal sagala ge bakal babari tincak we buntutna ditincak ditincak pan keur sare heeh tepat cina hudang pan ngajol langsung ngabolonyon kulitna teh ngabolonyon